Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih deh ke video anu salajengna. Saga acan ningali video salajengna. Ulah hilap, klik, like, komen, subscribe, sareng deui di share. Ulah hilap di share. Tukang ngaprak, ayo, mangga. Masih ngaprak ting ka mana tujuanna pokokna mah tuturkan bae yuk. Beneran tuh aya warga atanapi salah sahiji tokoh masyarakat anu di Cigintung ayo urang sampeurkeun urang taros naon wae anu aya di Cigintung sareng sejarah Cigintung lah pokokna mah inti namanya. Ayo urang tuturkeun bae urang ngobrol. Assalamualaikum. Salam. Nah, kamu ya. Ya, dalam Pak. Alhamdulillah. Mana ini teh? Pade amang we teu prak-prak biasa Pak. Ya. Alasan dengan Bapak sareng Bapak. Pokoknya Kita enak gitu. tah kieu Pak. Sim kuring dina acara ieu eta ti pieu prak-prak pade tumaros permisa anu aya anu para tukang ngaprak hoyong pisah yang terangkeun naon sejarahna Cigintung teh aya naon di Cigintung teh. Urang ngobrol Pak di pas mana ya? Ya, iya lah. Ya. Oke, dulur-dulur tukang ngaprak ayeuna sim kuring atos sareng salah sahiji tokoh masyarakat anu aya di Cigintung nyata anjeunna urang taros wae lah. Anjeunna sebagai naon di dieu anjeunna asli urang dieu nah sebagai naon teras di urang tataros naon wae anu aya di Cigintung sareng sejarah Cigintung lah wabil umumna nya. Nakeun anjeunna saha namina saha sareng di dieu teh sebagai naon nya urang taroskeun. Mangapa Bapak sareng namina saha? Nami Bapak teh Pak Ade. Usia 62 lah gitu pulang Lampung. Kelahiran tahun 58 ya. Asli orang dia Pak? Asli orang dia orang Cigintung. Asli orang dia. Lupi di dieu teh Bapak teh ngadang-udang teh aya jinten tokoh masyarakat penginten nya. Ya, satu masyarakat. Salah sahijina penginten jinten Ketua ketua RT pengennya. Begitu. Tasim kuring ka dieu teh penginten panya kahiji meureunnan alasan abdi teh super aprak beuh teh ti mana-mana gitu nya. Ya. Biasalah prak-aprak ti aprak. Dan terasan ponak sareng Bapak bade meureunnan kabeneran oge sim kuring teh yang terang oge Cigintung penginten kumaha Cigintung teh. Tah penginten Bapak lah boleh kerkeun Cigintung teh aya naon pengen Cigintung teh. Nah boga ciri khas Cigintung gitunya. Nah deui aya anu misalkan pada malanana naon orang Cigintung teh pengintennya kasabna gitu. Bapak boleh kerkeun lah Cigintung teh. Hai sejarah Cigintung mah ari ciri khasnya orang dia mah tukang sadayana tukang kuli. Andi na kadaharana mah kan juga kebiasaan nu dipakai pakai keutamaan mah tani dagang lah didagangkeun mah nu kautamaana peuyeum. Peuyeum berarti Peuyeum mah tos puluhan tahun lah gitu. teh ciri khas Cigintung teh pengen aya boga ibaratnya khasan nama nyata peuyeum Peuyeum sampo berarti kan di belakang aku sampo di saya sampo cawe tadi malah nu sampo kuwi sayur mayur sok aya kali karieun nya musiman sudan. hari eta perkawis sampe peuyeum sampe eta sok diical ka mana itu teh Pak? Kan kapungkur mah dina tahun 20-an cenah gitu nya malahan tos ngalaman bapak kan nuju budaknya Oh, bareng pun bapak pun abi almarhum di Jakarta kampur mah layanan pas bumi anu di Kacer gitu nya nya sebelumnya di Kacer gitu ke kampung-kampung masih sebenarnya ngacer lah ini mah layanan ke Jakarta ya oh di acara saudaranya. oh sama di Kacer gitu Oh, saya payuna lah sampai di dieu mah Eta teh pami terang mah ti tahun sabaraha teh Pak ya sampai mulai sampo anu di Peuyeum mah di tahun Peuyeum 20-an lah kirang langkung tahun 20-an. 20-an Oh. saya ingat bapak duka itu nama sarangnya
Ai di zaman pun api mah almarhum buka temennya. Mohon. Ini masa atosna pun bapak parugawan nyambung cenah. Mohon. Ya ti tahun kurang langkung lah tahun 20 lah. Nya puyeuh teh. Ari teh salah sajina Cigintung, kampung Cigintung teh lebat kana desa mana cenah Pak? Cigintung teh lebetna ka desa Cijurai, kecamatan Gager Bitung, Mohon. Kabupaten Sukabumi, malahan kapungkur nuju sakola di tahun 2008 komite lepat. Aya eta mah aya nu namina Wadana. Wadana. Kawadanaan Jepang Tengah. Oh. Malahan di Wadana teh naik ke bupati, ke kabupaten, di kabupaten naik ke presidenan Bogor lah kita. Namina tahun 75 kadang langkung nya luka tak pernah terlepat gitu. Mohon. Kita si nu namina Wadana sareng residen teh aya. Nya nu ka dieu nama aya nama nanti RT RW kadus disebut banor Nya. desa kecamatan langsung ke kabupaten provinsi ya kaluha malah Ya. Nah, pangitan perkawis ieu meureun para tukang ngaprak Cigintung teh nyata kalebat nama dabat desa Cijurai pangitannya. Kecamatannya Kecamatan Gager Bitung ini banyak. Kabupaten Sukabumi. Nah, gitu. Para tukang ngaprak pangitan tah khasna di Cigintung teh aya khas nyata salah sahijina panginten peuyeum peuyeum sampe gitunya. jauh lah Gitu mohon. Terus di naon wae di Pak di dieu teh Pak di Cigintung teh sugan aya nu khas naon tina makananana selain tina peuyeum teh aya naon tina gula atau napi aya teh di dieu gula. Gula mah ngasa ukur aya Mohon. tapi minta dijanten kautamian produksi Nya. malihanan jadi seorang ti jampanggen yang berarti Sagaranten di daerah-daerah sanes anu ngajar ka dieu aya pamili dia nuju ka Pasongan sahabat teh senah kene kitu mah teh kajan hari kieu senah gula kelapa sahabat teh jadi mah gula kaum asli yang pamili kira masak ngasih nya ti warung pokokna ya ti kota gitu Nya. Ari eta peuyeumna nah sami teh sareng peuyeum anu Bandung teh Pak. Di dimah adi bayi Bandung sebabnya sok di gula wingkeun Gulawingkeun ya mohon. di dimah teh di tanah Carangka kana koran Nya benten naon eta paintennya. Mohon paling we ya pamikeun ora sampuna di peuyeum pami kencang mah sampuna dicau Nya. ya sok aya nu borong palikeun Ayeuna panginten masih kene dugi ka ayeuna masih kene rajin aya kene anu produksi kana peuyeum masih kene. masih ya namanya jaga aya bangun-bangunan lah moal aya peuyeum mah kitu Nya. dari abi mun aya mah tos ieu pangka Cigintung teh bari nanyak-nanyak oge Nya. berarti susah teh nanggung eta bukan apa ditanggung ya Nya. kadang-kadang duit ke Pasir Muning ditanggung Ya, kabung umur dina tahun lah kira langkung tahun 80-an lah Tahun 80 Ya, ditanggung. ayeuna kan jalan terus ka dieu dina tahun 2000 sempat jalan ke Cigintung Nya. sebatna teh pergi P3DT Mohon. ya aya pengarasan malihana tes diakal aya sakali nanyak nama Nya. ayeuna tos direhab ka dieuna aya jalan ka dina teh nama mangga gak tingali lah katunya jam beri ngaprak Mohon. jalan teh nama nya dianggap saya lah gitunya Mohon. pembangunan zaman ayeuna Nya. itu lancar ayeuna mah langsung Tah panginten tah aya deui anu produktif di Oh. mun saya teh tanah nya panginten dina Mohon. peuyeum hungkul pangintennya. rumah lah Tah panginten satos kitu teh Pak panginten abdi sakantenan ka dieu teh bade nyuhunkeun widi eta nepi izin pangintennya. Sim kuring panginten bade uprak-aprak ya di Cigintung ya, hayang lulus Cigintung teh naon wae kitu nya. Ngadang-dangu abdi dieu teh aya guha oge cenah saurna teh Pak. aya buah mah ya walasna lah Aya walasan guha mohon. kira-kira 20 mah aya lah Mohon. Nah tos seueur Pak anu ningali guha ka dieu. di kampung ora aya nya anu di Bandung malihannya Mohon. sana sahabat teh ngadon eta nya ngadon melak walet Hanya ada melak waletnya. mohon katawas hasil eta geun salami Mohon. tahun sabaraha tahun subhoro itu tahun kira-kira tahun 2000-an lah eta Mohon. nyawaan Tah panginten sim kuring nungkeun widi abdi panginten salaku ka tokoh masyarakat di Cigintung nungkeun widina panginten abdi bade uprak-aprak ngekspor wilayah Cigintung panginten kapayuna sim kuring bade ningal produksi peuyeum pangintennya panginten tukang ngaprak oge penasaran hayang ningal kumaha cara nyieun peuyeum teh pangintennya. ini kadang-kadang kita Tah
nah gitu teras di meureun abdi yang ngaprak di ka guha-guha aya guha teh nah bener apa henteu welasan teh kitu nya gitu mohon mangga Pak sakitu panjenengan Pak abdi moal tiasa lami-lami nya bade abdi ngaprak di nya hatur nuhun Sama-sama. Gilap, di like, komen, subscribe, TV, kaprak-kaprak. Kaprak euy.